Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sawilujeng enjing barudak saya sadayana kelas genep. Kumaha kabarna? Alhamdulillah, daramang. Alhamdulillah lamun daramang mah. Mugi-mugi ranjen sadayana dipaparin kesehatan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada hari ini kita mulai kembali belajar bahasa Sunda lagi ya. Nah, silakan kalian persiapkan alat tulisnya, buku bahasa Sundanya. Ya. Dan kemudian silakan kalian simak video pembelajaran ini sampai selesai, oke? Oke, jangan lupa hari ini kita awali dengan membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjut saja. Nah, di sini pada halaman 2 itu ada teks carpon yang judulnya Kaerat Kenur. Ya, di sini silakan kalian baca carponnya. Teks carponnya silakan baca sampai akhir. Oke, kita lanjut aja ya. Nah, kemudian di sini ada kamus alim ya, di mana tidak hanya bahasa Inggris yang mempunyai kamus, tetapi bahasa Sunda pun mempunyai kamus sendiri ya. Nah, contohnya apa? Di sini ada entep. Entep itu artinya hinggap. Ini semua kalimat kosakata dari teks bacaan carpon tadi ya. Nah, ini mungkin kalian yang tidak mengerti artinya apa, di sini Bolina sediakan. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kemudian di halaman 5 itu ada perkara carpon. Nah, carpon singkatan tina carita pondok. Nyata karangan dina wangun lancaran atau prosa anu ukuranna pondok. Nah, ukuran pondok dicirian ku jumlah kecapnya, nyata antara 5.000 sampai atau nepi ka 7.000 kecap. Ya. Kemudian di sini aya unsur carita dina carpon. Naon wae sih? Tah ieu ayat tema nyata gagasan nu ditepikeun ku pangarang dina karyana. Kadua aya palaku nyaeta tokoh nu ngalalakon atawa nu dilalakonkeun dina carita. Katilu aya latar nyaeta waktos jeung tempat lumangsungna kajadian dina carita. Kaopat galur nyaeta jalana carita atawa runtuyan kajadian dina carita. Aya kalima amanat nyaeta hal nu bisa dilenyepan tina eusi carita ku nu maca. Nah, anu salajengna deui di dieu aya kecap di rarangkeun tengah. Pek teutenan ku anjeun contoh kalimat ieu. Nah, keur anteng maranehna nyisilan si Kipare, keleber haliber lataran Razel jeung Luna ngalaliwat ka sisi sawah lebah dinya. Nah, di sini coba kalian lihat apa yang kata apa kecap naon nu ngagunakeun rarangkeun tengah. Tah ieu dina kolom aya nya kecap manehna. Tah ieu manehna teh nih yang Boina tandain ini maranehna ya. Itu asalnya katanya dari manehna. Nah, karena ditambah ke rarangkeun tengah ar nih, jadi digunakannya menjadi maranehna. Nah, kemudian naon deui? Hiber. Tah hiber teh mana? Tah ieu teh haliber ya. Haliber teh asal kecapna nyaeta hiber. Nah, ditambahan ku rarangkeun al tengah al ya menjadi haliber. Oke, tah haliber. Kemudian naon deui?
aya kecap ngalaliwat. Tah, ieu teh asalna dina kecap ngaliwat. Pek kusabab ditambahan ku rarangkeun tengah al jadina ngalaliwat. Oke, sudah paham ya? Kemudian, nah ini contoh nu sejen. Coba nomor 1, barudak teh sok garandeng di karang imah batur. Mana yang menggunakan kecap rarangkeun tengah? Nah, ieu tah nyata garandeng. Garandeng teh asalna naon? Asalna tina kecap nyata gandeng. Nah, kusabab ditambahan rarangkeun tengah ar jadi disebut menjadi kecap garandeng ya. Nah, lanjut nomor 2. Suci arateuheun di pasihan hadiah ku indungna. Tah, tina kalimat ieu mana nu ngagunakeun kecap rarangkeun tengah? Tah, teu ini nyata aratoheun. Nah, asal kata aratoheun teh naon? Nyata atoheun. Nah, kusabab ditambahan rarangkeun tengah apa ini? Ar juga ya. Nah, menjadi aratoheun. Ya, asalnya itu atoheun. Ya, karena ditambah sama rarangkeun tengah ya, atau apa kata tengah ya. Itu huruf tengah apa sih namanya? Huruf ar. Nah, itu menjadi aratoheun. Anu katilu. Sekarang katilu ya. Murid kelas genep palinter matematikana. Tah, kumaha mana nu dimaksud nu ngagunakeun kecap rarangkeun tengah? Tah, nyata palinter ya. Kunaon palinter teh asalna kecap naon ya? Palinter teh asalna tina kecap pinter. Nah, kusabab ditambahan rarangkeun tengah apa? Ini al ya. Jadi rarangkeun tengah itu tidak hanya menggunakan kata ar atau in atau apalagi itu bisa ya. Nah, ini ini menggunakan kecap rarangkeun tengah al ya. Jadi pinter itu asalnya dari pinter, kecap palinter itu asalnya dari kecap pinter, ditambahan rarangkeun tengah al jadi palinter. Nah, anu kaopat naon deui? Eta adina dika lalumpatan wae di lapangan ya. Tah, ieu teh termasuk kana kecap rarangkeun tengah nu ngagunakeun rarangkeun tengah lalumpatan. Asalna nyata lumpatan. Nah, kusabab ditambahan rarangkeun tengah al ini al jadi apa? Lalumpatan. Ya, nu kalima tah nu terakhir. Kita alhamdulillah Bapak guru sinareng Ibu guru parantos sumping. Tah, ieu mana nu termasuk nu ngagunakeun kecap pararangkeun tengah? Tah, ieu tah sinareng. Yaitu asal
Kecapna nyaeta sareng. Ya, terima kasih semuanya. Kalau alhamdulillah pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Ya, terima kasih bagi yang sudah menyimak video ini sampai akhir. Oke, kita lanjut, nanti ada catatan untuk kalian semua. Terima kasih, tetap jaga kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.